Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la maqluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Al-ayat. Langkung dipayun hayurang sami-sami manjatkeun puja sareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah ku nikmatna dipasihkeun ka urang sadayana, terutami nikmat iman, nikmat Islam, taufik sareng hidayahna, sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah urang tiasa kempel deui dina tempat anu mulia ieu. Mudah-mudahan kempelna urang di dieu sing janten wasilah urang kenging ilmu anu manfaat. Janten wasilah urang dipanjangkeun yuswa bari diangge ibadah. Janten wasilah urang dijembarkeun rizki bari barokah. Janten wasilah urang dipasian husnul khotimah. Sareng mudah-mudahan putra putri turunan urang sing janten jalmi anu sholih terus sholihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salamna pamudah-mudahan disanggakeun ka nabi urang sadayana, nabi anu paling mulia, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, imamul makhluqin, nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehilap ka ahli keluargina, ka para sahabatna, atut ka urang sadayana selaku umatna anu pamudah-mudahan kenging syafaat nangkin di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasepuhan, para ibu sadayana, para hadirat sadayana anu sami-sami hadir di tempat anu kusim abdi dipihormat, pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Urang keraskeun kana hanca masih kene surah Al-Waqiah ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Apa bihadzal hadithi nah kana ieu carita antum ari maraneh kabeh mudhinuna eta nu ragu kabeh. Wa taj'aluna jeung ngajadikeun maraneh kabeh rizqakum kana rizki maraneh kabeh, annakum kana saesuna maraneh kabeh tukadzibuna eta ngabohongkeun maraneh kabeh. Walaula idza balagatil hulqum, walaula tuluy lamun teu idza balagat di mana-mana tepi itu ruh al-hulquma kana tenggorokan,
Wa antum jeung ari maraneh kabeh hina idin dina waktuna itu balaghatil hulqum tauzuruna eta nu ningali kabeh. Wa nahnu jeung ari kami aqrabu eta leuwih deukeut ilaihi ka jalma minkum ti maraneh kabeh. Walakin jeung tetapi la tubsiruna henteu ningali maraneh kabeh. Wallahu a'lam bimuradi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim. Naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Para ibu sadayana, para hadirat sadayana, surah Al-Waqiah ayat 80 hiji ieu masih kena nyambung kana ayat sataacana bahwa Allah sumpah bimawaqi'in nujum karena tempat tumibana atanapi berjalana pirang-pirang bentang. Naon eusi sumpahna wa innahu laqasamul law ta'lamuna asim ieu teh sumpah anu pohara ageungna. Eusi sumpahna innahu laqur'anun karim. Ieu anu dipasikeun ka Kanjeng Rasul dicana ku malaikat ka Kanjeng Rasul, malaikat Jibril ka Kanjeng Rasul, lain naon teh lain sihir, lain lalaguan, lain bohongan, komo dadamelan Muhammad mah, tapi la Qur'anun Karim eta teh Al-Qur'an anu mulia. Fi kitabim maknun disimpen ge dina seratan anu dijagi. Tegas nama ku Allah kawitna dijagi nate di Lauhil Mahfuz. Ya Allah dilungsurkeun ka Lauhil Mahfuz sakaligus. Di Lauhil Mahfuz ka malaikat Saparoh cenah selama 20 dinten. Tidinya cenah di langit kana ti malaikat Saparoh ka langit dunia, di langit dunia ka Kanjeng Rasul melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Dan kulantaran cenah Al-Qur'an teh mulia disimpen lagi dina tempat anu mulia, la yamassuhu illal mutahharun. Tekengnya pangkana Quran kecuali jalmi-jalmi anu suci. Minimal atuh lamun gaduh hadas adeut tos adus, lamun gaduh hadas adeut tos wudu, gitu nya. Terus gitu, naon margina teu meunang nyepang kecuali jalmi anu suci. Tanzilum mir rabbil alamin. Sebab Al-Qur'an teh diturunkeun ku Allah anu mana Allah teh Rabbil alamin, ngurus sakabeh alam. Luar biasa ya. Ieu teh cek urang teh mah keur ngabantah ka orang-orang Nasrani, ka orang-orang kafir Quraisy bageula anu nyebutkeun bahwa Al-Qur'an teh eta teh jijeunan Muhammad. Anu nyebatkeun deui Al-Qur'an teh bohong. Al-Qur'an teh cenah eta mah tulisan-tulisan sihir wungkul. Padahal saur Allah tanzilum mir rabbil alamin. Al-Qur'an teh dilungsurkeun ku Allah anu ngurus sadaya alam. Diteraskeun apa bihadzal hadithi antum mudhinun. Naon kana ieu carita, kana ieu Al-Qur'an antum mudhinun anjeun masih kene ragu. Piraku tos dijelaskeun kieu Al-Qur'an teh mulia, disimpen ge dina tempat anu dijagi ku Allah. Teras kitu teu kenging dicepeng kecuali jami-jami anu sararuci. Ari diturunkeun ge ti Allah Subhanahu wa taala. Kan maneh teh masih kene teu naon ragu, masih kene teu percaya, masih kene teu yakin eta teh ti Allah. Nah, maka di dia lamun teh cenah aya jalmi teu yakin kene atuh ulah kahayang disahkeun ka islamanana. Sebab jalma anu Islam ge lamun ragu kana Al-Qur'an, ulah wakasa Al-Qur'an, cacak saayat, ulah wakasa ayat, cacak sakalimah tina Al-Qur'an teu percaya bahwa ieu teh tina Al-Qur'an teh terus lebet kana murtad. Kaluar tina Islam, kudu disyahadatkeun deui. Komo lamun teh mah jamina ragu. Ieu Quran bener teh nya. Ieu Quran ieu teh sabenerna bener, ieu teh di Allah ta lainnya. Ieu Quran eusina sabenerna naon bohong teh nya. Tah aya ragu kitu we. Teu apal-apal acan kana eusina ge. Kadang mah jalmi anu ngobrol kituna ge teu bisa-bisa acan kana macana ge.
Tapi ternyata aya ngaragukeun kana Al-Qur'an atuh tos kaluar eta teh tina Islam eta teh. Kudu disyahadatkeun deui eta teh. Margi da tanzilum bir rabbil alamin kudu diyakinkeun da ti antawisna cenah paregosna rukun iman teh aya anu namina iman kana kitab-kitab Allah. Kitab Allah kan Taurat nu wajib urang terang. Taurat diturunkeun ka Nabi Musa, Injil ka Nabi Isa, Zabur ka Nabi Daud, kaopatna nyata Al-Qur'an ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu tilu mah urang wajib terang ngumpul ya. Taurat, Injil, Zabur. Namun urang teu percaya, gambarannya teu percaya karena si Taurat teu pernah. Tapi lamun tama urang ayeuna zaman Kanjeng Rasul teu percaya kana si Quran. Ya, ada nabi cenah anu dicanakan Kanjeng Rasul atuh entos moal sae eta teh. Dan kalbet kana rukun iman atuh. Salianti iman ka Allah teh iman ka para malaikat, iman kana para naon kana kitab, iman ka para rasul, iman kana poe kiamat, iman kana qada jeung qada naon qadar ti Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu. Maka soal Allah apa bihadal hadithi antum mudhinun. Kan maneh ragu keneh gitu. Di belah mana maneh raguna? Maneh lamun teu percaya buka Al-Qur'an. Pesek si Al-Qur'an. Jelaskeun tentang Al-Qur'an sadayana. Dalamun urang hoyong terang kumaha sabenerna si Qur'an maka umuran urang mah. Urang mah ieu jami bodoh wae. Termasuk nerangkeun lagi ieu bodoh. Da meureunan anu nerangkeun pinter masa ayat ti kudu teh barajam. Gitu. Masya Allah. Saya ingatkan para alim ulama anu naon namina teh anu nafsiran Quran ayat tafsir Jalalain sajuz. Ayat tafsir deui naon tafsir Munir 2 juz. Ayat Ibnu Katsir dugi ka 4 juz. Bahkan ayat tafsir Marogi dugi ka 20 juz. Ayat deui tafsir anu sadayana pondasina tina naon? Tina Quran. Tapi nafsiranana naon cik urang teh nyurahanana akan lagi ngamakna anak-anak di dalami eta Al-Qur'an ternyata bisa menghasilkan berapa puluh kitab bahkan ratusan kitab. Urang selaras sama lamun eta mangkana kami urang bade kenyarahan kitab terutami Al-Qur'an kudu disabatkeun wallahu a'lam bimuradi. Atawi wallahu a'lam bisawab. Naon margina? Da saayat-ayatna teh kudu didalemi mah masyaallah. Biasa eta. Kumpul Allah anu uningan kumaha eusi sabenerna tina eusi Al-Qur'an. Piraku masih keneh ragu. Jami-jami anu ragu keneh teh berarti nandakeun kana bodohna. Ningalikeun kana naonna cenah bodohna. Da lamun pinter mah moal kudu nyebutkeun ragu kana naon? Eusi Qur'an. Masyaallah. Nah, pikir urang kamari ge pantos wartoskeun. Nalika urang can tiasa ngamakna anana, da ieu ge pan urang keur belajar keneh nya. Lumayan saayat-saayat oge atuh minimal maca mah ulah liren, urang ngadawangkeun Quran. Eta we urang mah. Salian tidinya macana urang ngadawangkeun kana Quran, ulah liren belajarna. Supaya atuh naon namina teh dilereskeun panjang pondokna. Dilereskeun dina masalah tajwidna. Kan margina dari jami anu belajar mah nalika cenah meureunan aya lepatna keneh ge mudah-mudahan dimaklum Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Masya Allah. Maka apa bihadal hadithi antum mudhinun. Jadi intina mah ulah ragu kana eusi Al-Qur'an. Atuh we paregosana kieu we. Ayatna tentang wudu tentang wudu teh hiji ayat. Tapi tina ayat eta aya pendapat Imam Syafi'i wudu teh kudu kieu. Aya pendapat Imam Hanafi wudu teh kudu kieu. Aya pendapat Imam naon namanya teh Maliki wudu teh kudu kieu. Aya deui pendapat Imam naon namanya teh Hambali wudu teh kudu kieu. Eta teh padahal mah aya sama hiji. Bahkan tina ayat hiji eta oh, pangbatalana mah kieu, pangbatalana ieu. Tina naon eta teh? Tina ladang ijtihad tina ilmu masing-masing. Masya Allah. Komo urang lamun mah
arek mendalami 6.000, 600, 60, 6 aya sadaya. Soal keumuran manten orang gitu. Maraneh kabeh ngajadikeun kana rizki maraneh kabeh tapi annakum tukadzibun maraneh kabeh kalakah ngabohongkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Lah berenang kadang mata pijalmi lamun geus percaya mata percaya wae. Bade dikumaha-kumahakeun oge dalilna nya sesah parebu sadayana. Ulah wakaceuna kana Quran, sareng Allah diteraskeun, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Maraneh kabeh diberi rezeki ku Allah, tapi ternyata annakum tukadzibun. Maraneh kabeh masih kene ngabohongkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh lawa kamureunang kana Quran we tingali padahal mah rizki ti Allah we ta. Gaduh harta, gaduh napas, bisa gerak, dibere kahirupan, kusaha eta teh? Ku Allah, tapi da ari jalmi nu teu iman mah atuh tukadzibun we. Teu percaya we ainan Allah ieu mah. Hadiah-hadiahna atuh nalika aya jalmi dirizkian ku Allah, usahana lancar, usahana gampil, ya serba aya. PT cek manehanana, ieu mah ladang aing, ieu mah ladang capek aing, ieu mah ladang usaha aing. Teu katingali ti Allah na henteu. Aing bisa kieu teh, aing boga kieu teh, aing beunghar kieu teh lain nang sasana aing. Tadi pun gitu. Bongo. Naon sebabna? Kada cek Allah, lamun lain ku Allah mah dirizkian moal aing. Terus? Eti mana coba? Nah, komo tema parebu sadayana mun tanpa rizki, lamun rizki diaturna kudu nu pangcapena, nu capek, lamun rizki teh nya kudu nu capek. Kuduna anu pangcapena kudu nu pangseueurna rizkina. Madura. Tapi buktina kitu henteu. Aya jam ti subuh kene, tapi ka sore berangkat. Ari PT menang sama paling 50.000, paling menang 20.000, itu gitu. Tapi aya jam nyantai we ieu mah. Tapi bocorna eta artosna. Berarti nandakeun bahwa rezeki teh lain nang kacape ti saha. Tapi da di jalmi anu teu iman ka Allah mah, bahkan aya nu iman ka Allah ge cek panehana, aing kieu teh ladang aing. Capek-capek aing. Kali itu na domba-domba kuring di Paraban. Kalau boleh tanya gitu Pak, heman amat, heman ke kalituna, heman kumaha. Iya tenang, sampai aing kurang kudu paing disolakohkeun, paing kunaon kudu dibikeun ka batur, kunaon kudu dinaonkeun, eta diinpakeun, kurang kudu dikeluarkeun zakatna, sanaon ieu mah lain nang sasaja pinang aing, annakum tukadzibun. Padahal parebu sadayana da sagala rupi anu aya di diri urang teh lain ladang urang tapi ti Allah Subhanahu wa taala. Naon si anu dilihat naon? Coba naon anu ladang ti urang? Nah, ya nya. Daya anu urang urang daya. Namun tama urang ge urang ge daya. Namun teh ama caroge nang urang. Caroge teh nang urang. Atau ulah kudu meot salaki teh kuduna magagah wae atau ulah kudu usahana
Gitu, halarese gitu, tamun anak urang mah diatur. Ayeuna lamun tama anak ladang urang, nang urang anak teh. Atuh kuduna mah anak teh kudu balalagur kabeh teh. Anak teh kudu sukses kabeh teh. Anak teh kudu gagah kabeh teh. Tapi gitu teu? Berarti lain nang urang. Teu nang urang ya diri urang nang urang. Lamun teh mah diri urang nang urang atuh urang kudu teh urang ge. Kahoyong mah gelis bae. Kahoyong mah gagah wae. Kahoyong mah sehat wae. Kahoyong mah ulah nyeri cangkeng wae. Ulah nyeri tur wae. Berarti atuh lain nang urang ya. Dan geuningan puktos teh mah di urang mah kahoyong mah ulah geuring aya cek Allah kudu geuring mah. Da kahayang mah ulah kudu keriput, ari cek Allah kudu keriput mah. Da cek urang teh kahayang mah ulah barodas, ieu tah naon teh rambut teh. Hayang hideung bae, aya cek Allah kudu bodas mah. Tuh. Berarti mana runang urang? Mana gadung urang? Tidak aya. Ciloke lamun tama kaya kahoyong mah dina hate urang moal aya. Saha nu ngagerakeun kana hate urang? Ya Allah, maka wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Eta bageula teh, bageula mah kieu teh. Bageula mah cenah parebu sadayana di zaman Kanjeng Rasul gitu. Di orang-orang Quraisy, cek orang-orang Quraisy nalika geus lami teu hujan. Da emang di Arab kan musimna teu sigari urang nya. Di urang mah urang kembali. Di zaman kapungkur pan ari di Arab mah kan musimna teh beda sareng urang mun panas. Bari eta teh lain sabulan 2 bulan. Tapi kadang mah Masya Allah naunan. Mun keur hujan sakalina hujan. Tertiis-tiis istilahna teh gitu. Harita musim panas terlami we. Hujan turun hujan, ari peteng cek orang-orang Quraisy. Ieu urang dihujanan teh ku bentang anu tuh. Terpenting teh aya bentang eta, gara-gara aya bentang eta urang hujan. Percayana bahwa anu ngahujanan teh lain Allah tapi bentang. Eta. Padahal aya bentang kenging sana. Kenging Allah, hujan oge kenging sana. Kenging Allah. Eta mah sakadar syariat tungkul salarosna mah. Oh, lamun aya bentang ieu biasana rek hujan. Lamun teh mah aya nu kieu biasana halodo paling gitu namanya. Oh, batos kan hujan perpenting cenah naon suur bentang ieu. Eta lagi aya urang biasana, oh, bakal halodo sebab aya nama tuh bentang lagi anu kieu. Tak urang nyaros kitu mah pan urang mah tetep eta mah syariat tungkul. Tetep hakikatna mah anu nurunkeun hujan, anu naon nahan hujan Allah Subhanahu wa taala. Eta mah jalmi nyarios kitu percaya bahwa anu nurunkeun hujan teh lain Allah tapi sangat bentang teh. Tapi naon bentang teh? Hafir eta teh. Alberta. Da urang ge palamun ditaro. Cenah kamari mah nyeri sirah. Ayeuna mah cager. Parame. Parasa tawol kitu kan ya. Atalapi oskadon, atalapi misagrib. Mari nanti kalau misagrib eta bahasa kitu urang nyebutkeun misagrib sakadar syariat tetapan urang dina hate mah anu ngadamangkeun teh saha terus teh dalam urang nekankeun bahwa misagrib anu ngageurkeun tos musyrik eta piye. Namun urang nekankeun bahwa parasa tapal anu ngageurkeun lain Allah tadi geus musyrik eta teh. Kaya aya anu baru tapak nama salianti Allah Subhanahu wa taala. Tapi emang kena kitu kasopanana. Urang kieu geuning cager ku Allah begitu. Ulah langsung teuing. Sanajan leres eta teh ku Allah ulah sok langsung. Geuning boga duit ku Allah. Geuning ya, geuning ku Allah. Teu langsung kitu henteu. Geuning cenah geuring buku kamari ya, amandok asin loba teuing ngalanjung we aya nagarakan eta kitu. Padahal tetep Toknya eta mah sakadar sare. Biasana kan urang sok kitu. Sok nyalakeun we. Aduh, ya gara-gara sake, ya sake.
Nah, emang kudu gitu bahasana eta mah syariat. Syariatna mantap anu ngateudamankeun mah ngumpul Allah Subhanahu wa taala. Maka wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ulah sok makan ngomongkeun ka Allah teh da rezeki oge lain ti urang tapi ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun kurang yakin bahwa rezeki teh ti Allah, nyamual kudu aya bahasa jadi kasombong rezeki teh. Namun teh mah yakin rezeki teh eta teh pamasihan ti Allah, titipan ti Allah, nyamual kudu adigum gara-gara urang dipasihan rezeki anu leuwih ku Allah Subhanahu wa taala. Han margi soal Allah. Nalika Allah asihan rezeki ngagampangkeun, keur nyenangkeun, dan berarti Allah keur ngamuliakeun eta jalmi. Tapi sami eta ge keur dicoba ku Allah. Syukur henteu nah. Ayeuna jalmi keur disusahkeun, keur dihesekeun, keur dicerikeun, nya teras kitu keur disempitkeun rezekina. Eta teh lain keur dihinakeun ku Allah. Tapi keur naon? Keur dicoba sabar jeung henteu. Jadi ulah boga anggapan aing mah mulia aing mah. Ku Allah ge dimuliakeun aing mah harta gampang nanaon oge. Lain kaeuna. Keur dicoba syukur henteu. Ayeuna cenah bu kami mah dihina ya ku Allah Gusti. Urang abdi teh mun dihina-hinakeun teh abdi bere gering deui. Lain keur dihinakeun ku Allah, keur dicoba sabar jeung nah, syukur teh teu gampang salarasna mah. Syukur teh teu gampang. Da buktosna mah nalika jalmi tos dipasihan pisenangeun kadang sok poho kanu masihanana. Bageula mah ngobrolna, ke lamun beunghar mah arek sodako. Ke lamun beunghar mah arek infak. Ke lamun beunghar mah arek ngabangunkeun masjid. Nalika geus dibeungharkeun ku Allah mah kadang nganaon. Kadang mah heman. Kadang mah teu daek. Da manehanana mikir, ieu teh ladang capek aing. Tadi berarti kan teu lolos tina naonna? Tina cocobana, teu bisa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna cenah jalmi atuh nalika keur dipasihan cocoba. Seueur cocoba anu naon anu pahitna. Atuh lamun teh mah sabar berarti lulus. Teu sabar berarti teu lulus. Padahal lamun emot-emot kurang ya. Kudu jadi bahan pelajaran kasaurna ge banyak. Nalika urang keur dipasihan teu damang, pasihan nyeri cangkeng. Nyeri tuur. Mun teh bisa dongko-dongko acan. Arek ruku ge meuni luar biasa nyeri cangkeng teh. Nalika keur kitu, kadang-kadang mah urang bisa sabar. Sabar mah kumaha? Urang nyarek atras, pasrah diri rumaos Gusti abdi seueur dosa. Suang we kiparat kana dosa. Kitu nya. Karena enggak jejeritan nyeri. Teu jejeritan oge nyeri. Urang jejeritan kadieu-kadieu teu puguh, ngobrolna sompral. Keur boga panyakit, anggar teu cager henteu. La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Urang keur geuring anggar nyeri. Teu cager henteu. Benar teh? Keur la ilaha illallah nyeri. Keur jejeritan oge nyeri. Keur la ilaha illallah urang tetep can cager. Keur jejeritan oge can cager. Tapi aya bedana. Kumaha bedana? Nalika urang diri pasrah ka Allah mah geuringna teu damangna eta teh mantak di kiparat kana dosa, makna jadi naon namina teh pangampura dosa. Diganjar Allah teu damangna. Tapi lamun kana urang jejeritan teu kukuh nyeri mah iya, diganjar mah maka wata ja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ulah sok ngabobongkeun kana rezeki ti Allah sadaya lagi anu aya kena kana diri eta teh ti Allah Subhanahu wa taala. Aya teh termasuk kana iman ya teh. Iman naon? Bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu termasuk rukun iman kagenap. Kudu iman kana qada sareng qadar ti Allah Subhanahu wa taala. Wa taj'aluna falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tahzurun. Nalika cenah ruh tos dugi kana tenggorokan mah
maka aranjeun kabeh bakal ningali kana anu teu ditingali ku jalma-jalma anu aya di gigireun anjeun. Hirup maneh kedai ku iman kana Al-Qur'an, hirup maneh ragu wae kana Al-Qur'an, bahkan ngabohongkeun wae kana naon pamasihan ti Allah, asal ladang aing wae ku sorangan. Kemah Falaula ida balagatil hulqum, di mana-mana cenah ruh tos dugi kana tenggorokan mah. Jadi ieu tah. Tah, kumaha? Nalika cenah ruh tos dugi kana tenggorokan, wa antum hina idya tanzurun. Maka marane kabeh bakal ningali anu teu katingali ku jami-jami anu sanes. Anak mah percaruring di gigireun, ngerti tah eling ka urang mah, emu teu ka abdi mah. Aya deui aya jalmi dina cepina keur la ilaha illallah. Allah kenal kinan wae. Aya deui uwa bibi mah keur naonan keur maca keur Yasin. Da kahayangna teh meunang beusina supaya urang teh husnul khotimah. Ruh urang keur aya dina tenggorokan, wa antum ina idil tanzurun, Allah bakal ningalikeun anu teu katingali ku jami-jami anu aya di dieu. Naon anu bakal ditingalikeun ku Allah? Di tempateun urang tos ditingalikeun. Neraka tos aya di payunan ditingalikeun ku Allah. Surga oge tos aya di payunan urang nya teh ditingalikeun ku Allah. Ngan harita mah dan tos naon anu tos dikunci. Eta jalmi di mana-mana cenah tos balagatil hulqum, di mana-mana ruhna tos aya dina tenggorokan, arek istighfar, arek iman, arek tobat ka Allah, eta teh tos moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Atuda Firaun si Firaun tah. Eta pan Firaun keur manehna ketelepekan di Laut Merah. Budak-budak saha Nabi Musa pan diketrokeun teh anaonna si tongkatna kabuka pan bulah kana lautan apa yang urutnya jalan agung teh gitu laut teh kalubur we gitu tumpang sadayana malapah Nabi Musa sareng Bani Israil dugi ka tujuan Firaun nuturkeun kana geus aya ngalarang termasuk patih lagi ngalarang ulah ulah buruk si Musa ge bisa tidak kurang teu bisa. Udah Musa sampai ka mana? Budak patet pas tengah-tengah aya di tengah lautan, bayangkeun 20 meter atuh. Jerona lautan teh. Pancek Allah teh atuh tinggal ngumpul, balik deui atuh set langsung. Maka Nabi naon namanya teh Firaun jeung balad-baladna kabeh kakelepekan. Eta Firaun keur kakelepekan ruhna dina tenggorokan. Terus katingali surga jeung neraka. Cek Firaun kumaha? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami iman ka Pangeran Musa jeung Harun. Ucapkeun iman. Ngan sayangna ucapkeun imanna ruhna tos aya dina tenggorok. Ditampi ku Allah. Ditampi. Ayeuna urang paregus sadayana keur sakarat kitu astagfirullahalazim teu bisa ngucapkeun oge dina teh Gusti ampura dosa abdi Gusti tebetkeun abdi kana surga eta Gusti abdi alim kana eta panas Gusti ditingalikeun ieu urang ceuring sagala urang kumaha jejeritan sagala kadang teu bisa ngajerit lagi da geus dikunci ieu teh naon teh siletang teh tapi hate mah ngajerit sieun istighfar segala ka Allah, tobat segala ka Allah, tapi ternyata cek Allah kita balagatil hulqum tos moal ditampi. Lagi kan aya hiji keterangan kan Allah bakal nampi tobatna hiji jalma, Allah bakal nampi istighfarna hiji jalma di mana-mana ruhna can dugi kana tenggorokan, kadua di mana-mana cenah matahari can kaluar ti belah wetan. Belah kulon. Ya geus lagi wetan sanes keluar. Keluar di belah kulon. Itu. Tinggal ingat. Hulukum. Dalam mudama tasulukum badai kumal-kumal ge. Berarti ya teh sing jadi pelajaran kami urang sadayana. Dan kurang harus kudu jadi pelajaran. Kurang kali pasien kesempatan kena ke Allah.
Aya kena pasan aya teh. Eji maduka teuing. Minggu payun maduka teuing. Mau sasi payun, mau tahun payun maduka teuing geus. Aya teu apal kurang minggu payun aya keneh. Anu apal teu kurang sasi payun aya keneh. Sebab nalika ajal dongkap mah da teu pilih-pilih eksternal durut-durut teh malaikat. Tapi mah kagok malaikat sahuap deui. Kagok ya malaikat. Tinggal salengkah deui. Aya tamat turut bae malaikat didinya nyambut keneh. Kenapa malaikat pamit heula, malaikat pamit heula. Dibinjai kami kesorangan bayi masih lu apaleun. Dibinjai ka anak ya. Iya tidak bisa. Datang malaikat Israel cabut, malaikat Israel. Malaikat cabut ka saha? Malaikat Israel. Itu penting penyebatkeun ya. Malaikat Israel teh nalika nyambut nyawa teh pan direncangan ku malaikat anu sanes. Jadi anu nyambut di handap duwi kana tenggorokan mah malaikat anu ngarencangan malaikat Israel. Tah malaikat Israel mah bagian di tenggorokan kana embun-embunan. Bagian terakhirna ya. Di tenggorokan kana embun-embunan tah ditarik. Malaikat Israel. Ada dongkap mah dongkap. Saya kagok tenang. Sugan gitu ke emam tinggal sawap dari kagok malaikat kerap. Tinggal kalap penumpul. Can kalap-lupkeun acan, kalabat kamurum awat manten. Ayo gitu kan? Aneh, maot mah teu aneh. Paling ya anu naon, anu kaget teh kurang ngupingkeun anak Gusti. Kamari keneh bacakan, kamari keneh ngobrol, kamari keneh seserian, kamari keneh kebarengan, ayeuna geus teu aya. Ari kurang nu hirupna dijejerita. Padahal kitu teu aneh henteu. Teu aneh. Kamari bacakan enak mah teu aneh. Nu aneh mah kamari maot enak bacakan. Aneh henteu mah. Eta mah kamari bacakan enak maot teu aneh paling geus sadena. Maka kulantaran cenah urang teh masih kana dipasihan kesempatan ku Allah, ruh masih kana aya ulah sok ngengke kana istighfar. Ulah sok ngengke kana tobat. Ulah sok ngengke kana naon namanya teh kembali urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah kira istighfar mah suka gaya kene ieu. Emang suka gaya kene istighfar mah. Lah cenah naon namanya teh tobat mah suka gaya kene ieu. Atuh emang minggu hareup gaya kene, tahun hareup gaya kene. Anu jadi pertarosanana urangna aya kene terus. Namun kitu teh nya kami emot kana naon nya. Ya, asana kitu kami urang emot kana maot gitu. Asa moal aya ibadah anu kudu diengkekeun. Maka semangat. Urang pang urang masuk diengkekeun wae ibadah teh, perasaan panjang umur wae urang teh. Perasaan urang teh lami keneh. Perasaan urang mah jag-jag keneh. Tapi jag-jag teh naon? Kuduna mah meureunna anu geus teu wala kaya. Kuduna mah anu geus teu naon namanya teh anu geus di urang ICU. Anu kudu eta teh gitu. Nu jag-jag mah asana kudu teu pantes. Ih, orang teh palingan kan nu jag-jag. Ukur nu geuring nama cenah ieu kunaon moal tangan nu ieu. Aya teh kitu. Nandakeun bahwa ulah sok ngengke kana ibadah. Terutama urang tobat Allah Subhanahu wa taala. Sok tobat tara. Ari syarat tobat mah paregus sadayana lain sakadar istighfaran ngumpul. Abi urang kena dosa nu ageum. Tapi ari tobat mah hiji hanjakal kana tos ngalakonan dosa anu eta. Kadua
ngazam moal balik deui. Katiluna anu ayeuna leuwih sae daripada anu bageula. Kaopatna paribus sadayana lamun bentukna eta teh kewajiban lain cukup ku istighfar tapi cenah eta teh kudu dinaonkeun ditambalan. Contoh kieu, neng pan sering nyebatkeun naon teh nya salatnya, salat fardu, puasa fardu, eta kan teu cukup ku istighfar tapi kedah dinaonan diqodhoan. Mana deui termasuk nu kitu teh seperti pangzaliman. Mun urang gaduh pangzaliman ka jalmi eta teh teu cukup ku istighfar ngumpul. Tapi kudu kumaha balikeun deui pangzaliman anu pernah urang dizolim ti diri manehanana. Eta cara tobat teh kitu. Jadi urang teh tobat teh nya. Tapi nalika urang boga pangzalimanana teu dinaonan, teu dilereskeun. Eta can kalebet kana tobat. Gitu. Kumaha cenah lamun tama jalmi anu dizolim ku urang mah tos teu aya. Keluargana tos teu aya atanapi teu aya kabarna. Saha kudu kasahakeun ieu pangzalimanana? Contohnya ya seperti contoh lah nu gampang we urang. Boga hutang. Nu biasa lah urangnya. Terus gitu atuh pernahnya bageula teh pernah nambut anu teh ya, tapi ternyata can dikembalikeun jaminan tos aya kudu kumaha urang. Kadang lika cenah aya pangsuliman kitu, usaha urang pilarian heula jaminan. Kasihkeun deui ka jaminan kanu berhakna. Nalika cenah tos naon teu aya cenah paribus sadayana maka tiasa hiji tiasa disodakohkeun atas kami dirina tiasa. Hiji contohnya orang ada hutang ya kasih ya si eta Gusti yang masa bageula gitu aya dia tara maksakeun kana hutang kadang memang bageula mah Gusti rumaos abdi teh sok ngalalakeun kana hutang ayeuna abdi teh terserang bahwa nya hutang dugi ka yaumil kiamat tetap jadi naon cenah jadi hutang bahkan di yaumil kiamat dibayarna lebih mahal daripada di dunia gitu. Di dunia mah dibayar 10.000 nya 10.000 deui 100.000 nya 100.000 deui sedangkan di akhirat mah anu jadi permasalahan mayarna ku artos datos teu aya Indomaret lagi moal mah geus teu aya naon mayarna teh nyata ku amal kasayan urang 200.000 kasayan urang coba ya 200.000 amal kasayan udah sabaraha tahunan kurang kadu 200.000 amal kasayan nah seperti pangzaliman kata napinya pernah ngazolim ka batur lah gitu anu arisan dibayar tea dikasihkeun tea sosok kata napi cenah anu naon namina teh bisnis anu kayak gitulah semacam gitu. Tah nalika cenah urang tobat paribus sadayana lain cukup ku tobat astagfirullahalazim mungkul. Ari tobat mah kumaha atuh? Kembalikeun deui pangzaliman anu pernah urang dizolim. Eta diantawisna. Teu aya jalanina kudu kumaha? Maka carana sedekahkeun. Kasar sedekahkeun heula mangga. Apa kirim miskin seueur? Atuh cenah bade ka bangunan masjid atuh seueur. Musola atuh seueur, tempat-tempat ibadah seueur, kantun urang, ieu abdi sedekah atas sami manehanana. Salian teh eta urang pang istighfaran. Astagfirullahalazim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Eta wali ashabil huquqil wajibati alayya teh pikeun jami-jami anu gaduh hak di abdi. Tapi abdi can tiasa bageula teh naon teh nauranana can tiasa kembalikeun anak dirinya di istighfaran paling sadayana dia tahu saya saudara nu kitu mah nu kitu dugi ka yaumil kiamah oge homo jalmi anu naonna teu ngaridokeun nya nu dizolimna yaumil kiamah kieu mun ibu-ibu yang terang urang cenah ulah waka 1 hektar 2 hektar atanapi 1.000 2.000 meter 100-200 meter lamun urang nyandak tanah bater sajengkal sajengkal sama mas sajengkal ya kok sajengkal makan sajengkal tak iya tak sajengkal maka cenah eta anu sajengkal kieu nu sajengkal ya
dugi ka bumi anu tujuh kahandap eta teh bakal jadi sedenarakan bakal ngelit ka diri. Macam gitu kan? Pan di urang mah siga terbirakeun. Coba lamun di sawah-sawah teh banyak galengan batur diletik-letikeun. Digedekeun kana sawah urang contoh. Atanapi batasan kebon batur urang naon teh. Kajerbanana bedakeun tah urang mah sakieu kitu mah. Kan urang mah ka dieu padahal eta teh batasana teh terus ngalewatan ye. Teu bira ngalewatanna mah. Sajengkal bungkul cenah parebu sadayana teu bira sajengkal tapi lebih ka bumi anu katujuh eta teh bakal jadi seundaratan bakal ngabelit ka kana. Tah eta pangzaliman teh seperti kitu tah. Ulah dianggap enteng. Di dunia mah gampang ngabalikeunana. Kumaha di dunia? Pikeun deui. Beres. Tapi di yaumil kiamah saha anu bakal kuat nandangan seundaratan anu di katujuh lapis langit saja kabeh. Masya Allah. Padahal mau dianggap enteng mah dianggap enteng 200.000, 300.000. Tapi kan emang bayar hutang 300.000 ke segaburan. Tapi lamun dibawa ke raung mah teh naonan eta. Artinya, tapi bikin bayar hutang sih kana gede sakitu teh. Tapi lamun diangge jajan, diangge ieu gampang aja. Diangge acuh ke paling menang hiji. Diangge COD-an dia paling menang naon gitu kan. Sok COD-an mah. Tah segala kitu tah parebu sadayana. Tapi nalika cenah urang dientengkeun nu kitu atuh di yaumil kiamah. Terus cenah urang ya punten. Mun urang nu kahutanganana ya. Nya aya jalmi ngahutang ka urang ditagi entos. Tapi teu daek hayal wae. Makan molotot tangke leuwih gede daripada molotot urang. Tentunya marah nage leuwih marah daripada anu nagi. Kadang orang nagi ge lalaunan, kana mitos aya jebal sama. Mun aya ge kami ge maya, bukan aya. Terus aya mau ke mana-mana pokona. Tah, urang ge ari pente manehanana can mayar ka buru maot. Buru maot. Biasana pa lamun tos maot kitu ahli warisna nyaleukeun. Bilih kena ieu mayit kadu naon, ka patali naon hutang mangga dongkap ahli waris. Urang datang ahli warisna kulantaran emang kaya saksi nagamaran gitu cek ahli waris ka kami mah teu apal. Awas kabohong meureunna aya tuh. Segakeun teu mayar. Pikeun urang kumaha? Pikeun urang parebu sadayana daek diudag-udag ge hese. Nya, pikeun urang lamun urang parebu sadaya cek urang toslah arek diikhlaskeun bae disodakohkeun bae maka ganjaran pikeun urang jadi dua. Mana duana? Hiji ganjaran tos kahutangkeunana bahkan 3 ya teh. Nomor kadua ganjaran tos ngabebaskeun tina hutangna. Nomor katilu ganjaran tos sodakohkeun kana hutangna. 3 ganjaran. Cek urang, da gede. Kabayang ieu ge naon capena. Boga nu kisah kieu teh kabayang keur bageula urang capena. Hate teh hese ngahilaskeunana. Teu beunang di dunia, bisa beunang ke di akhirat. Jadi moal anu kudu sia-sia sanes. Moal anu kudu sia-sia. Makana kan saur Kanjeng Rasul teh ya, saur Kanjeng Rasul. Mal muflis. Saur Rasul. Sahabat, apa tuh? Saha jalma nu bangkrut teh? Kan saur para sahabat ya Rasul. Jalma nu bangkrut mah anu bageulana beunghar aya nama miskin lain cek Rasul. Anu bageulana loba pakaiana aya nama teu aya lain. Bageula usahana lancar aya nama teu aya lain. Usaha Rasul anu bangkrut teh cek Rasul. Jalmi anu bangkrut nya teh jalmi anu kedi poe kiamat. Manehna nyandak salat ganjaran salat anu seueur luar biasa. Puasana da di dunyana rajin ganjaran puasana seueur luar biasa. Sedekahna seueur luar biasa. Bahkan haji jeung umrohna bulak-balik wae seueur luar biasa. Ari kunaon pasti-pasikeun ganjaran cek Allah. Tah ganjaran salat anjeun anu rajin ke dunya. Can dipasikeun rek dipasikeun, hak disongkeun wungkul aya jalmi Gusti. Ulah wakal dipasikeun ganjaran salatna. Kunaon? Sebab abdi pernah dizolim ku manehna ke dunya. Ibu tangan. Ditanyakeun, benar, mau bisa ngaboga pada Allah. Laras Gusti. Nah, cek eta jalmi Gusti, abdi ayeuna hoyong diadili. Selama di dunia abdi milarian pangadilan teh ngadili ka abdi. Ayeuna yakin Gusti teh adil. Cek Allah bawa kana itu ganjaran salat.
Aing dipasihkeun ganjaran puasana, kang dipasihkeun da lajim puasana. Datang deui. Gusti, kula kali dipasihkeun ganjaran puasana. Ini jangan datang. Kunaon? Abdi pernah dizolim ku si ieu. Bageula abdi pernah dicokot anu, abdi milarian keadilan, abdi temendak keadilan ke dunia. Abdi yakin ayeuna Gusti teh Maha Adil. Cek Allah, benar, teu bisa ngabohong. Laras Gusti, bawa tah ganjaran puasana. Rugi ka cenah ganjaran hajina, ganjaran umrohna, ganjaran sedekahna. Cek Rasul anu kitu teh jalmi anu bangkrut. Dina naon di dunia aya pangsolihan anu teu dibereskeun. Bereskeun. Makana cara tobat mah kitu nya kalebu sadayana, lamun tobatna cenah aya pangsolihan. Jadi pada ibu sadayana, dina nalika tobat teh, atuh urang ayeuna tobat ka Allah. Tinggalkeun salat, tinggalkeun puasa urang kan mos apal. Katur urang Allahumma paksakeun. Da ari ibadah mah emang kudu Allahumma paksakeun. Pangge nya, ya, ari tuang mah ya, mun tuang. Urang tos cekap. Tapi kulantaran ieu teh heman lamun teu imam teh bakal isukan mabasin. Cek urang, dipaksakeun kalaka kieu moal enak. Ulah eta moal dipaksakeun. Anu kitu mah boleh dipaksakeun. Soal teh saya tah. Tapi lamun kana ibadah mah urang horeang badia. Ulah bahasa kieu, dipaksakeun mah moal hade ieu. Henteu kana ibadah mah emang kudu dipaksakeun. Sanaon? Teu aya nu teu hade kana ibadah mah. Samsaya lagi Allah mah paksakeun. Hayang ka surga mah Allah mah paksakeun. Sarena oge. Ayeuna urang, pami urang gambaran rumaos aya naon fotoan, rumaos aya salat ditinggalkeun, rumaos aya puasa ditinggalkeun. Hatur Allahumma paksakeun urang aing. Aya naon si tukang teh? Maslah cakap salat tas ieu cakap. Wana minkum walakin la tubsirun. Diteraskan panjang. Cakaplah. Asal Rasul